40 tahun Yokusa ketabrakan tuh Kasim kuring gak atoh lamun aina turun di panggung Pak Asep Sunanar teh kusa ke maot di dia toge canak aja lakong wah pangeruangkeun di dia moal tahlil aing kas juri ge tahlil mereka mah hari reup tahlil mah lamun sim kuring bijil ti kuburan milu tahlil naon disebutna teh juri ieu mah tahlil diharamkeun nya nganaonan tinu kitu-kitu wae jadi pasea eta teh lamun ngaharamkeun tahlil ngaharamkeun marhaba sarua jeung nemongkeun dirina teh lemah teh nemongkeun maneh teh Pak cing ai bapak maksudna marhabaan kurang dia naon maksudna apa tuh maksudna nanaonan mah kripik gawe atuh teh apa nyo gedung ke macu di sawah batur saha nu muruhanana teh 40 tahun Yokusa ketabrakan tuh Kasim kuring gak atoh lamun aina turun di panggung Pak Asep Sunanar teh kusa ke maot di dia toge canak aja lakong wah pangeruangkeun di dia moal tahlil aing kas juri ge tahlil mereka mah hari reup tahlil mah lamun sim kuring bijil ti kuburan milu tahlil naon disebutna teh juri ieu mah tahlil diharamkeun nya nganaonan tinu kitu-kitu wae jadi pasea eta teh lamun ngaharamkeun tahlil ngaharamkeun marhaba sarua jeung nemongkeun dirina teh lemah teh nemongkeun maneh teh Pak cing ai bapak maksudna marhabaan kurang dia naon maksudna apa tuh maksudna nanaonan mah kripik gawe atuh teh apa nyo gedung ke macu di sawah batur saha nu muruhanana teh 40 tahun Yokusa ketabrakan tuh Kasim kuring gak atoh lamun aina turun di panggung Pak Asep Sunanar teh kusa ke maot di dia toge canak aja lakong wah pangeruangkeun di dia moal tahlil aing kas juri ge tahlil mereka mah hari reup tahlil mah lamun sim kuring bijil ti kuburan milu tahlil naon disebutna teh